Geus aya berita tahun baru geuningan. Nya tanggal sabaraha ayeuna teh nya? Geus akhir bulan kitu alah. Sia kudu aya acara ieu mah euy, si Sar teh bakal ngayakeun acara kitu. Ajak kitu ku urang. Ah, urang ajak we. Kudu aya atuh tahun baruan. Kudu aya acara atuh mah nya acara tahun baru. Itu batur oge geus rame geuning. Kudu aya acara atuh tahun baru. Cek. Cek. Til. Til. Anger sok dole teh ngabobonge. Kecet, tong sok ngabobonge wae atuh. Ulan kesih. Naon atuh angger. Tere tahun baru ai maneh. Ya terus? Atuh nyieun acara. Acara naon maneh da lain ulang tahun urang. Ulang tahun kalender. Heuyeuk kudu aya acara we atuh urang teh meuni. Acara naon? Iya, pengajian. Babakaran. Mana kan geus ka Cipanas atuh babakaran di dieu. Rame ka Cipanas ieu. Kemayan ngajak. Lu pengen nyari awak kita Gusti. Nah nyari awak urang geunah ieu geus ngeueum. Pan numpak kapal ka ituna, ieu mana jadi nabrak we awan usum hujan. Itu ceun nih urang babakaran itu ceun. Bakaran naon kasih ieu mane? Mane kan lain boga hayam nu bodas. Sudi eta menejang keluarga urang. Itu ceun nih bae we atuh. Mung ani, atuh udunan maneh. Udunana. Boga jagong teh maneh. Jagong meuli-meuli ka Ciis. Tuh maneh nu meulina Heeh, sok. Kalau mah geus boga hayam kayak urang hayam udunan hayam maneh jagong. Asli? Heeh, di dieu. Heeh. Ajakannya nu lain. Atuh ieu eta kace atin meuli eta, meuli bakso, nu leutik we. Heuh, bener nya ditutukan. Heuh. Saha wae atuh rek duaan dah teu rame duaan mah. Saha atunya? Ajakan nu lainna atuh loba si Sarkom, si Cahaji, si Imas, si Kucau. Haji mah mung urang mah. Nah, kunaon maneh? Apa sorangan si eta goreng hate bisa. Atuh nih, geus satong berangkat. Ci Imas we Mas, Ci Imas kurang ajak areuh. Heeh, si Imas atuh ajak maneh. Heuh eta si Kucu bisa daekeun, bisa pajarkeun di basaan deui kayak kumaha gerak. Basaan ku urang heueuh diajar. Ombatan anakna ulin di dieu teh, we beja ka indungna. Lain kaca ating teh eta atuh meuli sosis. Eta naon basa ngaleuk. Gitu. Maneh hayang nu gedenya. Eueuh, nu gede mah modar maneh. Asli paeh urang teh ieu urang teh nu pengen kaceurit ieu. Tadina teh kieu niat urang teh nya anu leutik edek di naon dek di kukut anu gede nu leutik edek di peuncit anu gede di kukut da lebar urang teh heueuh. Nah isuk-isuk urang dek nyeuseuh geus ngajongkeng paeh. Apa kitu mah? Heeh, apa kitu mah urang dek di peuncit. Moal da teh ka opinya geus heeh dipiceut ku urang teh dikubur. Puas atuh keceu. Lain kuat maneh meuni kebar teh meuli 900.000 eta teh. Ini mah jadi berapa? Asal. Orang manget. Jauh. Mana kosnya? Iya nya. Mana? Orang tahu. Ini kali am. Bisa kieu. Mana ieu mah? Mana karesekna deui? Eta tuh neangan deh karesekna. Sapa? Eueuh. Da loba. Urang oge da kurang keneh. Aya. Orang ini ah. Hese euy. Cenah meni asal rame itu si kerja asal ngomongkeun daging bakso naon cenah. Oh, cigana mah tahun baruan meureunnya. Cik urang ka ditu urang kan urang hayang ngiluan. Cek. Wah, kabarnya Kang Kesi. Kade kon. Yo, si cenah hayang-hayakeun acara ke malam tahun baru. Nya sok aya acara atuh. Urang teh. Keluar maneh. Tapi udunan. Nah, heueuh atuh urang rek
udunan urang mau udunan bakso we. Ah, bakso na geus ieu. Bakso, urang mau bakso Mana we. udunan naon emang? Sia. Ai mana man eta? Jagong. Soal jago Cek Imas sosis. Heeh, nya. Urang hayam. Atuh tah kita ya salah Itu sijieun hayam. Anu gede teh pae sarko. Ulus ya, tak eta akibat nanti mayar hutang ka urang teh. Mayar hutang. Siam nih, guys. Iya atuh. Bungkus we atuh ieu. Lain mana deukeun bayar ka urang. Ramana ge acan mayar ka urang 10.000. Oh, dari sabaraha dari sabaraha orangan atuh. Cek Urang aneh si Sarkom. Imas. Si Imas. Si Kucu basaan kadenya, si Kucu pangbasaankeun kumane. Kan kamu kumane nya basaan heueuh. Kemun panggil we urang mah ku urang dibasaan. Heuh, awas mun teu sabis dipajakeun teu ngabasaan deui. Kecap Cah Haji ajak moal Cah Haji. Teuing, aing mah horeang ke Cah Haji mah. Nah, ai marane meuni saulit ati. Dia baru kakeun hate maneh Lain teh. sulit atik teh, Cah. Karunya. Aing kamari ngalajambo di imah nanya di eta tanggalna. Kuaca gagantawangan cek. Udah siapa karohan atuh geus kolot oge han jamu keneh mending nyawa jelema anak kitu. Atuh da urang teh kabi tah heuceul Jambuna jambuna nilai orang sulit hati iya si itu anu goreng hate sulit hati segala. Lu main hari teu sadar geus nyawa jelema anak kitu dicokotan wae dialaan wae jamu teh. aing karege sakali sia teh. Sakali teh jauh kepanggih ku Cah Hajina tapi da ku salakina mah kembali cenah. Udah Makin bagus makin kan ieu wae gini ulin. Geus atuh ajakan heula Ceu Imasna. Ada Sarkom eta maneh si Kucu basaan heuh. Heeh, kemun papanggih urang Urang ada mau sama mana dari awak geus di Cipanas. nyawa maneh. ngajak heuh. Atuh ahli, urang rek ngabasan Ceu Imasnya. Heeh. Jiga teu geuwa. Sabaraha poe deui atuh ieu teh? 2 poe. Eta enak sangat sabaraha. Ayo ah, Bisa kita siap-siap. Jika rame, seueuh ieu lamun urang babakaran heuh. Atuh. Urang mah udunan bakso we hiji mah. Naon hiji atuh aing maneh jang maneh hungkul eta mah meureunna. Atuh geus sia teh loba Tahun bakso. gede-gede teh tahun gare basona nu leutik ini. Tah anu segera meka leci we urang mah. Kita mah loba atuh. Coba nih tong hiji-hiji teh aing Kabungkus we maneh. cia da bakal loba. Buat urang oge sate hayamna gede. Bagi dua we tuh sia teh bakso na meng loba. Si Abi mah sianget ya sianget ka Cipanas ya. Bae we nya. Pangasan we gentelnya. Nya ieu teh gade angkela. Bae we. Rame sia. Ngarane mah teu ngari lo. Mau diajaknya. Yang ke oge cek mah abi edek abi ge. Nanya emang boga anu. Edek we. Jamal ka pedag saing Nih, pisan da orang da kaya murah. tuh orang kaya. Teu we. Teu we nih da murah. Saka atuh rek naon? Abi ge. Ek naon? Naon arek naon. Ka cewek-cewek sok. Sok. Nur panghalana. Nih. Sok. Iya. Yang tarik teh karon. Kita Ieu atuh ita ieu. Naon nya abi mah teu atuh da pangluhurna. Iya kan Iya atuh atel ita cewekna nu atel. Sok rum deui. Sok kita deui. Aw, Kami jadi yakin, bisa. anjir. Aw, Sok. paciwit-ciwit Lutung si lutung pindah ka luhur, paciwit-ciwit lutung si lutung pindah ka luhur, paciwit-ciwit lutung si lutung. Si lutung pindah ka luhur, paciwit-ciwit lutung 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 si lutung pindah ka luhur. Paciwit-ciwit lutung si lutung pindah ka luhur, 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 paciwit
paciwit lu cilodong pindah kalur. Etik teuing ieu na euy. Rada gedean seeutik atuh. Kalau gue lamun gede. Ya orang jadi talian. Mana karetna? Iya dua. Itu kater maka Nah, Ibu fokus ada bohongan mana ada iya? Wah. Lu mana diri wah. Petu. Gusti nu aku meni coba pisan kana teh. Bara di sana teh ukur marakena we hungkul. Kekeroh nama angre ku inung deui, buka budak dua jalu hungkul. Kita berguna. Tek nyieun awewe hiji deui. 5 deui teh nyieun heula mah. Geura gede atuh kujang, geura nalang ka indung naon teh. Tira ku indung kudu nyieun deui mah heulang dadak atuh da maju langsung gede. Ini tak ngajakan ka urang ini anggar maneh nama tarayang keluar imah. Cing we. Makaning tareh tahun baruan ieu teh. Bapana lakiane rek datang teh mun duit teu boga. Cai Mas. Yuk. Kadieu. Naon, Cek? Kadieu ya diobrolan. Nih kana tuh urang keur gegero heula ka dieu we lah ungah ya. Heeh. Dieu. Ieu urang ka imah. Heeh, ya pa dieu. Oh naon ieu sieun aing nuleungit urang mah. Wah, atuh. Naon ya ki karek gegero? Heeh, Cek tuh tempoan. Naon ya ki karek gegero? Oh, Cek urang teh ieu meni asal ada tegarareunah awak teh. Ai teu dicoba ku urang mah tuh meuni ulah nu mang nyabakeun. Heuh da ai boga budak lalaki teh nya. Kitu mah bisa gegero. Apalna mah Cek urang mah budak lalaki hungkul. Heeh. Nih ari erek etanya rek nyieun deui atuh da moal bisa didadak heueuh. Heeh, mau langsung gede deui. Kieu we tuluy nama urang capek tuh. Ku bapana atuh. Heueuh bapana teh karek ikhtiar, karek rek ini coba menang ieu teh. Ada bapana ge sarua tuh kalau bisa make na hungkul lalaki mah. Benernya. Inung deui. Heuh, lain ngomong mana enak naon ka dieu. Iya, Cek. Kan ayeuna teh tareh tahun baru ya. Heueuh nyata mata bapana cenah ini oge urang teh tahun baru ya biar aku teu pisan duit urang teh. Bener lajeng nyana. Terus ka mana tahun baru? Urang babakaran ieu di Cisartil. Oh didinya. Heus, tidak ajakan lainna curang teh amar maneh mah tara hayang ungah ka batur. Oh si eta mah dak kitu anger we kudu urang we nyebutkeun manehna. Anger tara hayang ieu nya ikhtiar kudu urang we geuningan aya pangabutuh teh ka manehna. Oh, mata cenah sok sakumaha ajakan. Kalau di teh geus Heeh, tugas urang teh. cenah. Tugas urang teh ngajakan, hayu engke teu baru. Ayo we. Aya babakaran naon? Nya pasti eta we meureunanan sosis kan itu geuningan. Kok ada bisi soang nu urang dan tong wakan urang mah tuh anu lalu ti keneh. Putih naon goje mending geus ngagandengkeun. Atuh bae meuni alarm ieu eta teh di lemur urang teh soang teh. Lebar atuh soang mah. Moal cigana mah kecil deh. Bogeun hayam da cigana teh. Heueuh ieu. Anu barang rodas teh. Heueuh. Si Jojo gitu ngaranna teh. Teuing tah. Pasti Cigana eta teh jang dibakar ieu teh. Ayo we urang mah. Ceuyah ieu kita malam tahun baru atuh. Sabaraha poe deui sok. Sabaraha poe deui nya aya meureungan 2 poean deui mah. Heeh tuh. Nya terehnya. Enak ka tengah malamnya urang mah nya da kaum ibu-ibu rumah tangga atuh jadi teu apal Poe teh apa apa tanggal soalnya urang mah teu boga gaji. anu di pabrik onang nyaho gaji. Nyaho tanggal. Urang mah da. Mana mending geus luntang lantung geus beres. Enggeus keceu urang mah tadi teh kaingetan aya berita na TV tareh tahun baru alah heueuh. Buat teh maneh teh ieu wawar nya. Heeh.
Atun sartil atuh darek kudu ieu kudu nyen acara tahun baru dah setahun sakali. Eranya pihak atuh ketemu pasien duit. Tah eta, bahkan nu murah-murah ieu sosis secara itu geuningan. Gitu baik. Lain da maneh mah buka anak awewe meureun aya bantuan beberes. Geuraheun kece ulin we jeung ulin sikiin mah. Tara hayang nyabak wadah-wadah acan. Tara pisan ngebantu ka induk. Tara ulin atuh da teh ningaran budak SD kene. Kayak ciga nama SMP mulai. Sugan. Heeh. Kayak urang ge nyen anak awewe Heeh atuh, mae batur ieu. Saya nu ngabantu Tah intina. eta. Bicara di kan? Yuk, mas, euy. Ya, bisa. Euy. Ya, bisa. Ya, mas euy. Ayo euy. Ieu kater. Oh mana deukeun? Yuk. Ciwit lutung celutung pindah ka enak. Ciwit lutung celutung pindah ka luhur. Cek abi oge tong gandeng. Nunda teu gandengnya. Mane tarik teuing. Ada aing mah ada teu gandeng nih. Ini asal lieur wae, Wak. Cugi dari tulina Jug. Ngeri dia gak ngijalang harga raneng wae. Tuh di lapang tulina tuh di pipir. Susah kerom, kudu ngadenge ka Inung. Sak. Sok tengah ada arenginya. Cek aing gandeng. Nah, tengah ada arenge sia teh. Bagus, cek aing tulina dari tuh pipir. Nya, aing ke jalan teh sia teh. Dasar kam. Sok saropan ngakolot teh. Ngalonyeng teuing. Tadi bibir taulina tah. Kang kaulin di dieu teh geus mundai beres deui. Urang capek nama. Kejalan dieu teh. Gusti nih tere deui tahun barunya 2 poe deui kitu. Heueuh nya meuni baheula lamanya tahun baheula mah jeung si Sartil babakaran jeung si Kesi, Sarkom, enak daekeun moalnya mun diajak. Manya orang kudu nurunkeun gengsi mah kitu, nih daripada kieu sorangan. Poe teh mun alem we, angger baju teh barasi itu teh can jarari geus teh. Kemana Kom? Iya cara ka Lebak. Nih biasa tuh Sarkom nih, eta mata kuat karek coplok maneh. Kom, kadieu gerak, kadieu heula sakedeung. Naon atuh geucean nih, di dieu we atuh nih. Di dia atuh sakedeung ieu diuk dek ngobrol meni. Sia nih rek naon deui atuh nih. Urang mah hoyong piparaseaeun jeung maneh teh. Tuh sok loba pipaseaeun teh. Naon? Iya ce, tere tahun baru maneh teh 2 poe deui. Nya terus Dedek naon? babakaran moal. Nya edek atuh kece urang mah bieu geus ngobrol, geus kompromian jeung si kece-kece urang mah. Nah, atuh meuni teu ngajakan urang ieu da Hoream, bari oge hoream ngajak maneh mah. sia kece ulah kitu kece atuh ieu hoream. teu apal geuning umur mah bawa urang teh isuk kata ayeuna teh pae sia teh Syukur alhamdulillah maneh. atuh. Syukur alhamdulillah paeh mah. Hoream atuh nyeluan. Kudu naon maneh caji? Heuh atuh nya naon we kece urang mah. Sama sakitu koret pisan teh geuning. Areng we urang areng we sia teh. Cek aing oge can puguh ge acang. Bae atuh ce meuni teh meuni eta maneh meuni mata meuni sieun urang mah. Kembali atuh ce anu Bisi kumaha? coplok kece atuh. Wah atuh sia teh. Kece atuh ce nih urang eueuh batur heug urang teh ingat heueuh tahun baru basa kamari mah geuningan ririungan ieu ayeuna urang sorangan meuni eueuh batur. Panan aya salaki maneh si Kakang. Si Sakang mah nih nih embung hayang jeung babaturan gitu urang mah teh.
matakan mana teh tong kitu kece sia teh hirup teh sok loba montong sok sulit kata tangga teh orang ayeuna bener deh loba kece atuh kece nih bawaan urang kita jambu-jambu oge kuat sulit jeung atuh jeung ngalade jambu sude aing mah atuh ce nih hampura urang ce katakan tong sok sulit kata tangga teh da angge butuh makasa cek urang ge kata tangga hampura pisan urang jeung dek ngalade jambu ngabaturan da ku kalakuan maneh sorangan kece urang mah bener dek ngarubah kece atuh kece nih hampura urang sok ngomong hungkul ngarubah teh sok rubah jeung sikap teh bener kece erek nih buru atuh hampura pisan urang kece ka manehnya urang loba salah pisan ulah tuh nih pangbejakeun kitu cah haji kayak kurang dibejakeun gandaraikeun si keceuna jeung hampura bener urang mah dek ngarobah ieu nama montong ka urang hampurana tuh kasih kece ngomong ka maneh oge loba salah kece urang hampura dihampura teh kece nya heuh urang masuk ngahampura we meskipun maneh pika sebeleun ka urang oge da aslina oge maneh oge pika sebeleun kitu ngan urang korek-korek hampurana urang mah teh korek-korek ting siga maneh da urangna ngan urang teh anu sakieu kece urang mah sakoret-koretna oge geuning maneh susah sok dibantuan ku urang aya sangu beueuy jeung dikamanehkeun urang mah sia mah rajeun mere ka urang teh sangu beueuy sakitu-kituna oge atuh kece urang teh aya lah bageur masa euting tak urang oge teh dihakar percuma maneh mere oge da sudi ngahakan nu beueuy nu buruk belatungan kece atuh hampura kece urang kece meuni heuh ngomong we tuh kasih kece teu ka maneh oge urang hampura pisan jeung maneh ngomong we tuh kasih kece-kece heueuh nya ce nya urang ada rubah ayeuna mah ce bener ce bisa dipercaya nih si kece mah meuni kumaha urang mun teu dibawaan atuh sorangan hengke ku urang dipangbejakeun heuh ce oma teu heeh nuhun ce Maraneh tah boga ieu. Urang mah kata rompet. Kinjem. Tadi ya, sebut tadi ya. Kinjem, eta kinjem. Sarang Kinjem. Ya, tuh minjem. Iya, kinjem anak atuh ditemong-temong. Sebagainya. Susu teh Minjem mata nih, jauh. kinjem. Maka dia kan bisa rupiah. budak teh ngadon kieu tarisna ngadon ngagarubung rompet sama nih kemah mah jalangar teh kumpul atuh TV oge coba budak saya teh oh budak kita kene namaan deui lalaki jalina yana ngomongin pisanya Hadirkan. Eta tuh. Jalangan aing teh naon ngabubuh laki tahun baruna ge. Boy we. Tere. 2 poe deui ari mah. Nanti kakak itu nyali kah? Jalangan teh sia nyali kah? 2 poe deui. Nah, sabarang tanggul pisan barudak teh. Kita ulin di ditu teh sia. Aing durukan sak ngalikeun. Teu kubu aing ngaju TV oge ke mah jalangar. Sok diduruk tingalinya. Jalangar budak teh ah. Aing teh kelajo TV. Sami nu kari badesaan atuh. Ini asa teu kudu dari laki tahun baru na oge. Nahan gini ya. Ada soraan, nah iba uariangan ya mah. Soraan mah butut ah. Iya soraan ini hiji anu. Tahun baruan jadi aing ya teu kudu beli nu kieu jauh-jauh lila-lila.
Jangan ambil atuh. Jangan mah hiji jang wah hijinya. Ini atuh ada babari. Nya kan. Eta nu ambil wah. Puas nu urang mah bawa. Pedet bisa perahan beta hiji oge atau terus lah kulkasan sih bisain maok